Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Semoga dengan stand up komedi Ki Kampak bisa menghibur masyarakat di seluruh Indonesia ya. Dengan logat Sunda Ki Kampak ya. Di dia Ki Kampak rek caritanya aya nu aranna teh Burhan ya, teman Ki Kampak. Suatu ketika jeung Ki Kampak hadiran ka Tolaban ya, nu disebut Tolaban Muludan. Begitu Tolaban ka Muludan, didinya disadiakeun tempat parasmanan. Sagala aya nepikeun ka karedok teri non lengkap aya didinya. Biasa kan maca hadis barudak gitu kan. Tah dalahar ti heula, hayu mangga dahar. Dalahar heula. Bisi tunduh engke mah ti peuting mah hayu cenah. Ai temen Ki Kampak hiji keur mabeuteungna lapar ti beurang da candaang ngahaja cenah ge nek engke we lah cenah mun muludan nek daang ti peuting sakalian cenah geus diniatan nya. Eta mah begitu nu jagana teh kabeh ge gareulis kabeh ge teh bintang kabeh nya. Maklum lah nyewa sapaket mah kos model kabeh nya. Eta mimiti Ki Kampak heula. Dahar nepi ka hareup nyiuk aman. Nu kadua datang si Burhan. Begitu datang si Burhan, kan ieu teh piringna teh rada gede nya. Cuman si piringna teh dinu rotan teh kos 10 lidi lah, lain rotan 10 lidi teh. Ieu dibungkus make kertas nasi. Poho sugan teh di dinya teh meureunan moal ngaracag cai teh. Bek 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 nyiuk sagala disiuk di dinya teh kabeh nya. Terakhir sop. Begitu nyiuk sop, di dinya kan kekerewet jeung tulang talengna aya gede. Disiuk teu kaangkat ditempokeun ku nu geulis begitu nyiuk teh wur teh ka nu dada. Atuh kekeremengan panas ieu tamplok. Tungtungna diseung-seurikeun. Tah di dinya kageeran teh. Grogi keur malapar grogi. Nu aya eta beungeut nikot beureum banding ku era nya. Tungtungna mah dimangnyukeun ku nu jaga parasmanan teh. Yeuh Kang cenah. Eta mah era-era ge wayahna we nya. Manehna teh kahareup langsung diuk, begitu langsung diuk si kursi lastik eta teh meureun da geus hujan nya. Eta geus pieraeun di wae mebes si kursi lastik teh sabeulah kosewat gubrag di wae. Tamplok teu kadaang di wae. Ampun Burhan aya sia-sial teuing peuting ieu nepikeun ka ti kalaruces kitu teu kadaang teu sangu 2 kali. Mentake naon santei. Ulah gurung-gusuh lamun nepikeun ka dinu parasmanan kitu santai we kitu nya. Pura-pura ieu. Ieu mah da menikot ningali daging teh kot ribut. Ningali daging teh cakah cikih. Ai begitu nyiuk sop mah manehna banding ku grogina nepikeun ka nyaan eta mah. Pinuh ka dieu teh ku cai sop balarasuh. Eta mah manehna teu lila hadiran langsung balik da. Era mun manehna teh nya. Aya nu kitu eta cing teh umat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.